Kedong we nyoi teh lebaran ajakan ulin ka kabogoh teh. Hadapi dengan senyum. Batur mah lebaran teh arulin. Gimana kieu jeung kieu. Hirup teh. Tuh kemajuan hirup teh. Si Amin geus cantik gawena. Min, Naon? hayu atuh geura ulin pernah teh lebaran. Telah tuh ngeuskeun lagi sajik geus teh. Kedong we nyoi teh lebaran ajakan ulin ka kabogoh teh. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Assalamualaikum. Iya, tuh main teh ya. Ya. Iya, nyamper si Ajun lah. Min. Duh, si Omet. Min. Min, tuh, orang ulin teh geura siap-siap. Sekarang mah balik dia. Balik di mana, Min? Balik mantai yang si Apu. Gitu hendak pergi. Oh, atuh Min hari karak balik mah. Urang mangkat teu. Oh, arek mangkat mah. Arek ulin ka mana kraa? Orang mantai, Min ka dieu. orang yang ngelas si Amin. Min, 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 ayo tuh orang mantai teh ya. Sekarang mah balik jeung si Oman. Mau ngajakan. Oi. Udah kajian. Min orang mangkat. Oh. Ada di jalanan. Mat. Bro, Ulin teh mah ngajak-ngajak. karak mah rek mangkat. Di dia teh ngajak-ngajak ulin jeung si Amin. Gue cek si Amin mah biar kakarak balik jeung maneh. Marah ieu mah si Amin. Oh, lebaran ge budak teh masih kena ngawaduh. Coba orang sampurkan ayo bener apa henteu? Ayo. Hayang Amin teh ulin. Terus batin kitu. Mantap bekalnya gitu. Min, Non ala kan beres wae yuk. cari. Kan tadi era babarudak. Era teh ngatuh budak mah tarang ngehina beureut. Si Amin karunya sih. Bo amo menik karunya kitu eta brother urang. Ulah hayu urang sampeurkeun. Ayo. Min, Namun boga kasusah mah ulah sok disumput-sumput min. Urang teh brother. Oh, urang teh hayang milu ulin teh. Man teu bekalna. ulah sok mikiran bakal Min. Kos kasasaha wae jeung urang teh. Eras teh gitu teh kebubu jadi pos jeung sasaha wae maneh mah.